lain si Denny kemarin jadi ustad. Wah bener ya teh, nih si Denny jadi ustad kan. Wah bener ya. Nad, kita teh KQI-nya ya kumaha dia tuh baik. Kayaknya sih Rarabi, tapi jodohnya katutupan bulan kene. Lain hayang Rarabi atau eta mah. Naon atuh? Sidang isbat. Ah bisa wae maneh mah jika si Obon. Capeknya. Tah ngapal. Euy. Jiga nanti, Mbak. Tuyul dan payul. Bayul, Mbak. Selanjutnya tadina ruksa kabeh ieu mah. Keung manci Deni we nu bener teh. Ah kekeh we aya tapi mah. Naon tah? Ipis bibir. Oh, da ipis bibir teh. Yang eta gampang ceurik. Nah, maneh teh jadi karitu. Sorry. Boro-boro yang seuri. Bon, bentar Bon. Duh, capek amat nih Bon. Bisa capek sih. Kan aing capek nih gendong mana. Beli es tuh ayo, beli es. Yaudah ayo. Beli. Nah, siapa nggak teh? Hah? Jadi tuh Melina. Nah, bong ya kena karma, Bon. Beli. Gue jadi beli. Mang, jadi beli, Mang. Oke, naon. Tadi yang buru jeruk. Yuk. Cari, Mang. Kita. Gue jagoan didinya. Ya. Ini jarang, Mang. Main naon dah kieu? Pikir Mang carang ieu na, Mang. Salah teh urang. Oh, di sana ninggalak tukang jualan teh. Ada ka urang? Tahan, Bon. Ada ka urang? Aing jualan di dia. Itu nyawan aing di dia. Kenal mana? Ustad. Sama dengan aing kotor ieu. Hampura tad. Kali-kali tong dirinya ngobrol lah. Dia. Ustad. Kenal mana? Rasri tepung kitu. Dikenal naon tad. Beja cenah mah jadi ustad. Wah, cik saat tad. Kamari aya ngomong barudak teu ngamari cupang, carikan kumaha cenah. Henteu tad. Kamari mah urang beuki kiara. Benar ieu maneh. Tad. Bengkong tad. Wah, ieu mah benar budak teh. Waya ye. Lucu mana Bon jika bangkong cuma. Mang Ustad. Pak Ustad ke mana? Ke mana we nya wae mana mah. Kitu nih Pak Ustad teh. Ya Bon jadi nggak ada obatnya Bon ya. Wah, enak masih bos pakai bahasa orang ya. Oh, ding. Bon, tapi mana ke mana? Sarean Bon. Orang di tongkrongan sorangan we, geus hujanan yang sare paling. Ayo mangkat teh. Ding. Genaheun sia. Genaheun suarana ieu. Naon teh? Si Jimmy kata mah si Jimmy baturan urang. Oh, baturan mana? Heeh, baturan. Coba geron. Ka dieu Jimmy. Jualan naon mana eta? Dia. Ding. Naon ieu teh? Dia. Jualan naon ieu? Ieu teh jajanan zaman ayeuna ieu.
Naon eta teh? Kue naon? Ya, buka. Nah. Iya. Naon eta teh? Dengaran Ovaltine teh. Oh, dading tah, ieu teh anheu. Cek nini urang mah bareto teh. Aya nu meuli ibu-ibu jeung budak leutik. Orang Belanda. Iya teh. Tah si budak leutik eta teh nanya, pengen kue itu. Nah, cek indungna teh, oh, balding. Nah, jadi odading teh ieu dalam bahasa Belanda yang artinya yang itu. Oh, yang itu ada teh. Geunah teu? Nah, juga nama. Itu, mana gitu. Mendingan mah urang promosikeun. Jualana. Heeh. Aya kurang kasih obon. Kan udah gaul. Benar. Beh laku kalau ieu Ini. Ah, bener. Wah, ayo tuh. Promosikan. Oh, ayo tuh nang ke bos. Obon mah ayo. Ayo berangkat. Ayo, bro. Pasti baik. Kurang antarkan ayo. Bray, eta si Jimmy reklam tadi, Bray. Si mana? Coba tanya, Bray. Jimmy ke mana maneh? Jadi kieu Bon ya, ayeuna teh aya perlu Bon. Bon teh dapat endros, nya teh endros. Endros apa? Endros? Endros. Oh, Endros. Endros pang promosikeun. Kenalan? Tah ieu tah promosikeunna. Buka mah. Tah, ieu tah pang promosikeun kue odading Mang Jimmy nya. Oh, dia mah Jimmy. Bisa teu panditnya udah gaul nih. Lewat chat apa lewat Bluetooth? Mempromosikan lewat HP we, ieu mah nu gampang pokona mah. Heuh teh beh si odading Mang Jimmy teh viral. Iya, lewat HP-nya. Odading Mang Jimmy rasanya mantap, guys. Muncul temennya odading lembat aing goblok. Nah, ikan dia makan tomat mantap. Tepogra, ya si Oban viral sih ya di sosial media. Nulal aja tapi ke 20 juta viewers. Ah serius? Mana ini bisa viralnya? Kebeneran? Teh Hani rek hadieu. Wah, bakalan seru ieu mah cigana. Tuh yakin ieu mah bakal seru. Aya Teh Hani dia. Langsung rame-rame. Nempel si Obon masuk TV. Viral maksudnya teh viral. Mana coba ningali awas. Mana. Iya. Sorry, mana? Yuk, tempat berani. Melina. Aing dagoan. Nah, Itu yang aing dia. Aing yang aing dia. Kalau dia aing. Kasih aing dia. Aing lo di dia. Dia nyala aing tuh. Apa nu ini noh? Dia peging? Lagi guys. Ya Allah, enak. Lagi ngapain? Lagi di rumahnya Winaldi. Lihatlah dan bukalah mata hatiku. Aja tuh sakesel aing tuh. Keep rolling action. Odading Mang Jimmy rasanya mantap salah. Manusia tebat island, tebat air. Odading Mang Jimmy rasanya mantap, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue jadi beli ya.